sana marhaba Ramana Gusti Abdullah marhaba Ibuna Siti Aminah marhaba Ibaba Rabbana Ibaka marhaba wa gisain aulaja marhaba Rabiul awal bulana marhaban tanggal kedua belasna marhaban April bulan Masehina marhaban tanggal kedua bulan marhaban hari bilangan maruna marhaban 500 hari husna marhaban 70 panambana marhaban sareng sahiji kunjulna marhaban Siti Aminah misalkan waktos babana kacatur marhaban ningal cahaya maning lembut marhaban di bumi naurung hancur marhaban kabar sayang kotoran marhaban orang lir kenging nyampitan marhaban secalir kenging nyipatan marhaban serta harum sesengitan marhaban pirang-pirang kadehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswalim akulan gajaya angkat angkatan Yuswana salapan bulan kecapetan sasauran Yuswana 10 bulan yasa mangkat panahan ngelekon bodan dulian tapi taraku magungan parangina kanjeng Nabi jani kapinu kupuji pitatur gede kawani sabarnya kasasaman keopat tahun Yuswana dibersihan panganan Nabi dibelah dadana malaikat tumelana Jibril kadoa rencana Mikail jana manana ngasihkan kana manana ilmu hikmah sapinuna tuluy dadakan jeung Nabi kanjang dirapatkan deui serta tengah di hak bukota minat
nabi harita nabi ayana di lembur ibu inangna halimah jeneng anana sadia ngaran lemburna ramana kajaturkan pupusna kacarioskan basana didirumulkan doa sasika umulkan 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana bersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi Nuh prihatin yuswana 8 tahun yakin eyangna muli kabatin sabana wafat eyangna Nabi dirawat tuana Abi Thalib kakasina sadek tegas ramana Kanjeng Nabi saring pisan dicandakan negara Syamsa nyandak barang dagangan didinya tepajeng pisan catur di eta negeri lebak pendeta Yahudi serta pendeta Nasrani nu tepangjeng Kanjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma moyahan pinabian akhir zaman Taurat Injil kesibaran sifat Nabi pananggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangger panutan lami-lami Kanjeng Nabi disambah ku hiji istri dagang kaunggan negeri kauntunganna dibagi istri dengan Khadijah putra Uwailid katelan panggemharna di Mekah ka Nabi ngalangkungnya Siti Khadijah maslahan ka Nabi barang dagangan Maisaronu ngarenjangan ka Nabi pura nyarengan kajarios Maisarot eloga pamandang aneh cicirei Nabi nu soleh mantap ngaheran terbabel nolok salah mereka boda samayongan daya jabkan Nabi anina salira Nabi sama Siti Khadijah tetap mesan jemesaro akhirna Siti Khadijah Nabi mundur titika harita yuswana Nabi salawat tahun kawarti hadap sungi mukti api tambah hati resepna Kanjeng Nabi Gusti Allah ngabakti gunung Marani ibadana saben wengi dinya jolsa sumbingan Jibril nurun Quran alawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti utus ku Allah haji ngamarkeun agama suci
nu iman panggelana Siti Khadijah terwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana urang kali no mananu panggelana iman salibena sana bisa derek pisan hari jalma belian anu panggelana iman sayyidina bilal anu jadi tukang adan hari lolobana pisan nabi tengah musuhan aniayang ajailan ayah pisan rasa para sahabat kusihan berhasil dirinya anjana linggi lakengin tilu sasi samule sahabat diraja lios kanjeng nabi garing pohara cocok biasana no mahasuci wana sarang arwana ada pupus doana haritana bilswana 50 tahuna pupus Siti Khadijah nikah Siti Saudah nikah Siti Aisyah Ummul Mukminin hatinya kesana meran maparinan kemuliaan Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat rahman lulu tanggal 17 bulan Rajab muka catur nurut qaulanu masyhur kanjeng Nabi jadi sahur di bapakku malaikat nyanda kurang luka sebab tengahnya kaya rakilan ungangan Nabi angkat maka kabaital maqdis tenang golami antawis jalman tekat tawis kesana Gusti Nuh ajis baital maqdis sarasana naikna tangga kancana merja akan sebabna kalangit Nabi sumina tujulah di sana yana jam harus nukaluna di sumina sana yana atur surga dalam kana kanjeng Nabi ditinggalan kurusin nusim atoman anjana kudu nutepan sholatmu jaga pangeran kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban sholat 5 kiran temenang di kurangan sholat kami angkana dina agama kihangna jalma nu luput sholatna nyata rubuh agamana kacari dina zaman merasa Nabi panutan yuswana dekaleresan 52 jalan kafir maka kacaturan para nabi nyarioskeun merasa dimuliakeun anggur pada nyuserikeun pada asunalakeun dirinya Allah lesakeun kanjeng Nabi dialikeun ka Madinah disirnakeun
di Madinah jumanana agama Islam jayana kumabda mana-mana negeri Makkah di perangan akhirnya kaboyong pisan nakitan Makkah muliaan yakin lain hijieuna adios kanjeng Nabi karena bolo tilu pasti makomna di jero negeri Madinah negara suci putrana kanjeng Nabi aya obat anu isti Siti Zainab nu kahiji Roqayah nu hiji deui Umi Kulsum hati luna Siti Fatimah bungsuna Ari putra nu cikalna Sina Qasim kakasina Sina Abdullah raina Ibrahim nu katiluna Eta nu kana putrana Siti Khadijah ibuna Sina Ibrahim ibuna Maria jenemanana Siti masih asalna Takitu turunanana Putra nu pamengkeun kabeh Pupus kalara litene Tulis di jarum tete Para sahabat nu soleh Siti Zainab jarogena Urang jenemanana Siti Roqayah jarogena Sina Utsman mimitina Siti Roqayah hilang Anjeunna turun baranjang Umi Kulsum putri lanjang Ditikang kasus nu hilang Jarogna Siti Fatimah Sina Ali nu